Bismillahirrahmanirrahim. Sahajal batal wudu maka haram opat rupa hiji sholat coba paham dua tawaf katiluna nyaba Quran najan tulisan saayat dina papan opat mawa Quran anging diwenangan dina barang ulah niat mawa Quran haram kajalma nu junub genep rupa ari anu opat tadi jangan lupa lima cicing di masjid anging dipipir genep maca Quran anging niat zikir ari paharaman sabab hedeng nipas 10 genep nu tadi jangan was-was 7 puasa jeung tolak kadalapan ari ngaliwat ka masjid kasalapan haram liwat lamun getih sieun ngacret ukur makruh lamun aman urat aret 10 dialap suka antarana tuur bujal najan teu aya syahwatna